Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring sa Galuh sa Sunda nuju di mana we ayana anu sami-sami mikareus tur mikasono kana carus-carus Sunda. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun dihanca carios anu katunda dinten kamari. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari ginurur kabagjaan utan wates uangana. Dina dinten ieu teh simkuring masih ngadugikeun carios nyambung dina jajar carios Jawa Ratatar Galuh kalayan nyanak judul Perlayana Si Samrenyawa bagian ke-18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda karya simkuring. Mudah-mudahan we non anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pang beberah manah kanggo sakur anu ngadangukeunana. Atuh memanawian sasireun sabenyeureun aya nu tiasa ngajantenkeun ilmu anu mangpaat. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Nyai, kumaha rencana urang saterasna? Nah bade ka mairoh deui atanpi bade langsung we urang ngalalana bari neangan si Samrenyawa. Santanu tumanya kana wangsi. Sabab anu boga tekad pikeun lumampah jauh teh apana wangsi. Manehna geukeuh hayangeun malespati ka si Samrenyawa. Sabab si Samrenyawa geus moatan bapana anu katelah Sutamanggala. Urang teras ngalalakon wae Kang, margi kapun biang oge tos sawartos bade teras ngalalana milari si Samrenyawa. Nawangsi ngajawab bari maling reret ka Santanu. Kabeneran anu direretna keur neuteub manehna. Atuh prok dua pasang panon ngadon silih teuteub. Gelenyu Nawangsi imut telep. Laju tungkul bari damisna ngadadak katumbirian. Jejantungna daligdug teu puguh endagna. Santanu oge ngarasa aya anu aneh dina dirina. Tara-tara ti sasari hatena bet ngadadak kasengsrem ku Nawangsi. Teu pupuguh ujug-ujug kairut ku imutna, kagembang ku tetep socana, jeung ngarasa bagja lamun deukeut jeung manehna. Dina hatena Santanu ngadadak galecok ku rupa-rupa kaanehan. Padahal salila ieu mah sakitu rerejengan wae tarasing aya rasana naon. Cag urang tunda heula lalakon Santanu jeung Nawangsi. Urang tunda heula dina hanjuang siang, urang teuneun heula dina handeuleum cium. Isukan
urang caritakeun deui. Ayeuna mah urang nyaritakeun heula lalakon sejen anu aya pakat pakait jeung ieu carita. Hiji peuting mangsa alam keur meujeuh ngahning basa langit nu lenglang caang kahibaran cahya bulan. Di antara kakayun jarangkung aya nu kokolebatan bangun hampang. Papakean sing sarwa hideung, pangawakan jangkung lenjang, beungeutna make teregos warna hideung. Mun ditilik tina rengkak paripolahna, tina gerakan awakna nu bangun hampang, pasti anu keur kokolebatan teh seurang jawara. Leuweung geledegan wanci peuting bari rembet ku areuy-areuyan lir tai hartina. Awak anu make papakean sing sarwa hideung teh terus kokolebatan nembus pileuweungan. Duka saha, duka reka mana. Sabab ieu jalma teh karek nembongan di dunya kajawaraan mah, jadi can kabejakeun saha-sahana. Sanggeus kumolebat sakitu jauhna reg ngarandeg dina dahan kaya anu gede. Tajurat raret ka sabeudeuh eta leuweung siga keur aya anu dititenan. Ceuk beja cenah gorombolan rampug anu pingpin ku Ki Murdasim mukimna palebah dieu. Rampung gerot anu geus loba hartana ladang ngagarong ku aing kudu bisa karampas eta hartana. Sabab loa jalma anu keur tunggara eta duit garong teh rek dibagikeun ka rahayat. Anu papakean sing sarwa hideung teh gegerendengan sorangan bari panonna gular-gilar neangan padumukan garong. Anu ceuk beja mah cenah ayana teh lebah dinya. Lamun ditenan kana sorana mah sada sora awewe. Basa cahya bulan nyorot ke palebah tempat breh kuno ditergos hideung teh katempun aya sababaraha wangunan. Tapi eta wangunan teh dijaga ku sababaraha urang anu ngadugas bedog. Dihitung ku manehna teh aya 6 urang. Anu opatan dajag-lejeg ngeulilingan eta tempat, anu duaan deui keur dariuk dina babalean jero saung. Lakadalah teu salah anu mere beja. Pasti ieu teh markas gerombolan garong anu dipingpin ku Ki Murdasim. Anu make pakaian sing sarwa hideung ka cidabungaheunana, laju manehna siaga, bedog panjangna langsung dilugas. Saterusna kumolebat muru eta patempatan. Ciat teu asa-asa deui anu bapakkean sing sarwa hideung langsung narajang salah seorang garong anu keur patroli. Pedogna kumolebat ka cida cepetna. Kalayan diterajangna bakat ku kaget teu kaburuan nyingcet. Pedog anu bapakkean sing sarwa hideung langsung ngagabres kana beuteung si garong. Aduh. Ukur bisa nyebut aduh sakali. Awakna langsung ngegedebut mimban lemah teu hudang deui. Eica Andika. Baturan teu pati jauh ti manehna ka cida kagiteunana. Bareng nempo baturna ujug-ujug numprak bari guyang getih. Kula si kalong hideung. Andika bakal perlaya ku kula. Eta anu make papakean sing sarwa hideung teh ngaku si kalong hideung. Sieup jeung papakeanana anu sing sarwa hideung. Bangsat. Jadi andeka manungsa anu sok adon maling ka markas garong. Si garong ngajenghok. Sabab salila ieu dunya para garong mah geus jadi kacapangan. Cenah aya jalma anu ngaku si kalong hideung. Kalian sok maling duit anu disimpan ku para garong. Ayeuna manehna kakara nempo ku matana sorangan yen geuning eta bija teh nyata ayana. Nya kula mun Andika yang hirup geura tuduh ke di mana katua sia nyimpen duit ladang garong. Si kalong hideung ngomong garang ka saurang garong anu aya di hareupeunana. Kalian ngancam-ngancam rek maehan.
kurang ajar modar sia kalong hidung ciot si garong lain di amarahna awakna langsung kumolebat nerajang si kalong hidung ya si kalong hidung beri barang diterajang ku eta garong awakna langsung kumalayang matpag musuhna berogna kumolebat lir burinya ina kilat kalayan langsung agabres ngabeset dada musuhna aduh tobat si garong kociak dengek saterusna awakna ngagaleong bru rubuh di bandemah teu hudang deui bangsat jalma edan geuring make kumawan nyen kaributan di markasna Ki Murdasim sugan hayang kojor sia teh barangkat tempoeun dua urang babaturanna pada numpragu yang getih anu aya di dinya opatana langsung ngepung si kalong hidung langsung opatana kumolebatna rajang si kalong hidung tapi ya jalma nu ngaku si kalong hidung najan pangawakanana jangkung leutik tapi kawarina dibarengan ku kepercayaan dirina kacidahengna basa opat pedog ting hariuk mur awakna ngan sakilat si kalong hidung kumolebat dina gerakan anu kacida cepetna awak si kalong hidung katempun ku musuhna ukur siga kalangkang kumolebat teh serek di arahna ciat si kalong hidung ngabentak pedogna kumolebat dina gerakan bulan sabit beres bedog si kalong hidung mangi sasaran aduh dua orang garong ngoceak bebarengan saterusna ting gedeblug di bandemah teu harudang deui duka maot duka ukur kapiluhan nu puguh mah matak hargeueun ka baturna anu kariduaan deui Ke punten urang asuheula sekedap parawargi sakantenan sim kuring seja ngiring ngemutan ka parawargi anu kalorosan nuju ngadangkeun ieu dongeng bilih YouTube-na teh acan di-subscribe punten di-subscribe heula nya kalian tong hilap like-na oge komentarna teu esana supados di mana sim kuring medar di lalakuan enggal tiasa langsung nembongan dina YouTube parawargi hatur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun Sabri lapor ke katua keuni anu edan mah rek disanghareupan ku kula si boneng nita babaturanana nu si Sabri sangkan lapor ka gedugna tapi hanjakal si kalong hidung langsung kumolebat peringa bentak ciat si kalong hidung teu ngantep nu pamusuhna luncat ngajohan manehna anu maksud rek lapor ka gedugna manehna langsung jumurebat bari ngaheumbatkeun bedogna kalayan kolebatna bedog si kalong hidung teh bisa disingkahan ku si Sabri aduh ieu si Sabri ngoceak dadana ngewag ke sebet bedog si kalong hidung getih langsung ngabayabah saterusna si Sabri ngusak di bandemah ciat si kalong hidung ngabentak deui
awakna kumolebat tina jurus tembrag jagat. Kalian teu salah deui suku katuna langsung ngajebron. Kana dada si Boneng anu keur colohok. Caba bahareugeun ku nempo si Sabri ujug-ujug kuyang getih. Aduh, si Boneng ngagerung lalu tijengkang nang karak bengkang. Pasarek udang dog si Kalong Hideng ujug nempel kana ti corona. Tuduhkeun di mana gegeduk Andika nyimpen duit ladang ngagarong. Mun teu nuduhkeun ieu bedog bakal niruk ti koro Andika. Si Kalong Hideng tumanya bari neulkeun tungtung bedogna kana ti koro si Boneng. Itu tuh di bangunan anu itu. Si Boneng nuduhkeun hiji bangunan anu pernahna di tengah bangunan sejen. Tapi bahasa si Kalong Hideng ngaleos manehna ngagorowok. Maling, tanghi batur-batur. Si Boneng ngagorowok. Ngabejaan baturna anu harita keur sarare tibra. Tapi sanggeus ngomong kitu langsung ngajerit. Aduh. Si Boneng ngajerit laju awakna ngusek dina lemah teu hudang deui. Horeng bahasa si Boneng ngagorowok. Sakilat si Kalong Hideng maledokeun peso balati. Eta peso balati nancep kana ti koro si Boneng. Hup sanggeus kitu si Kalong Hideng cumrelat merua bangunan anu dituduhkeun ku si Boneng. Disalah deui sanggeus pantona didobrak breh di eta ruangan loba pisan harta ladang ngagarong. Si Kalong Hideng ukur nyokot duit saloba-lobana saterusna cumrelat kabur ninggalkeun eta tempat. Barudak Ki Murdasim alias si Rewok anu kagareuwahkeun ku Ting Gorowok langsung paparentah ka anak buahna kuntuna kekerot beungeutna ngadedakkeun teulir beusi atah beuleuh sabab aya nu ngawani maranan ka markasna kalayan ngadon maling. Anak buah Ki Murdasim sawareh jelung-jeleng laju ting bertek mudag duruwiksa. Anu ngaku si Kalong Hideng anu sawareh deui nulungan baturan tinggal loler akibat tatu ku bedog si Kalong Hideng. Malahan dua urang mah teu katulungan sabab nu saurang pejita pegat anu saurang deui katiruk ti korona ku peso balati. Anu sajana mah ukur kapiuhan pekat ku loba ngaluarkeun getih. Tapi anak buah Ki Murdasim nihil teu bisa nyusul kana gerakan si Kalong Hideng. Sabab maranehna mah emuna can sabaraha. Sedang si Kalong Hideng mah lumpatna jujur relatan dina dahan kai. Atuh Ki Murdasim kacida murkana bareng ngareungeut laporan anak buahna. Urang ajar dasar belegug kabeh. Awak we baru sekal weureum madang. Ari kabisa eueuh. Ki Murdasim kutukeun ka anak buahna. Sabab sakitu lobana teu bisa newak maling anu ukur saurang. Duh hampura katua eta mah jalma lain lawaneun pantar kula. Awakna ngan sakicep geus leungit tina tempoan. Salah seorang anak buah Ki Murdasim teu sukaeun dijeleku gedugna sabab emang musuhna lain jalma samanea. Bangsat maling edan mun kapanggih ku aing dicacag moal asa-asa. Duit aing dibawa kabur setengah karung. Ki Murdasim tetenjrag bari susumbar nandakeun kacida amarahna. Urang moal bisa newak kitu-kitu wae sebab manehna diteregos. Jadi kudu ngadaguan mangsa manehna keur liar.
tah lamun manehna keur kayan kitu urang podarana ku sararea. Anak buah Kirewok mairan caritaan katuana saud kanyatanana eta maling teh nyamur. Kitu meureun nganti ayeuna tingkatkeun kewaspadaan anu jaga ulah sok kalawora bisi kajadian sarupa kaalaman deui ku urang. Geus nu geus mah da barina oge harta sejen mayak keneh. Kirewok alias Ki Mudasin mungkas caritaan ke anak buahna. Saturuna sama ngalewas deui ka anggon ngadon sare. Poe isuk keneh di jalan satapak nu pernah di jero lembur aya saurang wanoja geulis ngelangyor bangun nyalsek. Lempang di remacan teunangan bari ngajingjing endong anu matet ku eusi. Eta wanoja teh teuing ku geulis rek meh sajajar jeung nawangsi. Malah umurna oge sigana mah pakokolot supa. Sanggeus anjog ka eta lembur anu leuwih pantes disebut babakan sebab tempatna mencil di mumunggang pasir. Imah-imahna pajarauh bari imahna siga anu geus teu karawat. Eta lembur teh diserebut babakan di Musnunggal. Pangisina eta lembur pada katalangsara sebab erepeun kadaharan akibat ku halodo panjang. Sampurasun ini sanggeus anjog ka hiji imah eta wanoja geulis teh pupuntenan bari keketrok. Teu pati lila aya nu mukakeun panto. Lol saurang wewekolot rengkung begang siga warga anu geus lila kalaparan ngadon nyampeurkeun ka eta wanoja. Euleuh geuning nu geulis mangga kelebet nyai. Sinin teh siga anu geus wanoheun ka eta wanoja. Langsung ngabagiakeun bangun ka cidabungahna. Moal sindang ayeuna mah nini ieu we aya kagegelan di simkuring kanggo nini kanggo ngagalih katuangan. Song eta wanoja teh ngasongkeun rajut anu dieusi ku duit. Si nini mah dikumeleter nampana eta duit teh bakat ku ka cidabungahna. Kalahan lain ukur harita ieu wanoja nulungan manehna teh geus sabaraha kali datang ka lemburna ngadon babagi duit ka sakabeh warga. Aduh geulis najan mi kumaha tuang rama sareng tuang ibu teh. Bet biasa ngagelarkeun jalmi model nyai. Hatur nuhun geulis nyimas ratna ningrum. Sinini sasat acong-acongan. Bakat ku ngarasa bagja bisa pangijeng eta wanoja. Anu salila ieu jadi malaikat pitulung pikeun manehna jeung sakumna warga eta lembur. Nini mah sok kalalangkungan ari nyarios teh. Di kantun heula nini simkuring bade nepangan warga anu sanes. Eta wanoja nu ceuk si nini mah cenah ngaranna teh Nyimas Ratna Ningrum. Langsung ngaleos ninggalkeun si nini. Anu terus neuteub eta wanoja nepi ka lesna lebah pengkolan. Nini rembai cimata hatena kagagas ku kahadian eta wanoja. Tapi si nini teh nepi ka harita teu apaleun di mana dumukna eta wanoja. Wanohna teh peda sok sering nulungan manehna. Kelan biasana mah sok ngadon unggah ka imahna. Kitu we ngadon ngobrol bangun nyaheun ka dirina. Aya anu keur dipika ingetna. Harita teh terus ngalalar ka unggal imah ngabagikeun duit. Urang lembur babakan di Musnunggal anu keur kalaparan akibat halodo entak-entakan kacida baru ngaheunana meunang sumbangan ti Nyimas Ratna Ningrum. Wanoja geulis anu deudeuhan jeung nyaan karahayat.
Panyangka maranehna mah eta wanoja teh mangrupakeun anak kegeden anu rubak libuk ku harta banda. Kabeh oge teh anu apaleun sasabenerna eta wanoja nulungan manehna teh jeung urang mana. Tapi ti saprak kajadian markasna Ki Mudasim diranjah ku nu ngaran Si Kalong Hideung eta beja anu satadina ukur wangkongan anak buahna Ki Mudasim di hiji warung antukna matak eares saja jagat. Ngaran Si Kalong Hideung jadi sabiur hiji di masyarakat urang Lembur. Ku kabelana ka masyarakat jeung ku kasaktianana nu sanggup ngusak ngasik markasna Ki Mudasim. Ngan sakitu nerekabna eta beja anu dibejakeun deui. Tapi teh saurang oge anu apaleun saha ari Si Kalong Hideung. Pon kitu dia anu sok dibere duitna kabeh oge teu boga panyangka yen sabenerna wanja geulis anu sok nulungan marehna teh sabenerna mah Si Kalong Hideung. Itu deui Si Kalong Hideung pinter pisan nyumput buni dinu caang. Ari peuting manehna ngajanggelek jadi tangtungan manusia anu sakti tanpa tanding. Tapi ari ti beurang ngalanggior jadi wanoja anu lungguh timpuh andalemi. Matak teh seorang oge anu boga kacuriga yen nyimasratna ningrum teh sabenerna Si Kalong Hideung. Naon sababna nyimasratna ningrum bet nyieun kahirupan model kitu. Siga anu teu inggis ku pati teu lebareun ku nyawa. Lalakon hirupna sabenerna mah mun aya anu apaleun mah matak ngageurikeun hati. Hati nyimasratna ningrum siga anu nya wae pinuh ku kabagja. Tapi sabenerna mah hatena salawasna nandang ka peurih anu taya hinggana. Indung jeung bapana maot kaduruk. Sababaraha taun ka tukang lembur manehna diranjah ku gerombolan garong anu cenah dipingpin ku anu ngaran Si Sambernyawa. Imah manehna diduruk indung jeung bapana renghek kaduruk. Ari manehna mah harita teh salamet sabab keur aya di jamban. Tah ti saprak harita manehna boga rasa dengdem ka saku rombongan garong. Nu matak manehna robah wujud jadi maling. Tapi malingna ukur ka markas-markas garong. Sakapeung ngalabrak rentenir anu sok meres rahayat. Kelain duitna dibagi-bagikeun ka warga anu keur katunggara. Para wargi rupina ceres nyambung anu judulna Perlayan Si Sambernyawa bagian ke-18 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing eta nepi pageto menawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Terus ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi ku seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.